Sobi atuh kumaha Paman Kunting saurkeun pandangan ti salira. Cobi paman geura saurkeun nyuhunkeun pandangan kedah kumaha supaya si Gatot Kaca ulah boga turunan turut si Gatot Kaca cenah paeh tapi nyatana Pandawa ulah ngayakeun tindakan. Cang kayak adi hayang ngajentul wae ti tadi baru mereko eta nya. Dedeh teuing anak Prabu sembaheun abdi sadaya. Aduh nikmat jadi. Salira nyuhunkeun pandangan kapun mangeunaan hal ieu. Ampun paralun anu kasuhun ampuraan tenda. Mang rumaos jalmi bodoh balilut daya kanyaho. Namun upami bahan katampi mah mangga teh teuing emang sejabade mahdian pandangan dina hal ieu. Sobi atuh kumaha pandangan ti salira. Sobi saurkeun. Nah, ieu teh sok kalalanywanan Kang Tua. Pek atuh gara pok-pek prakanya. Angger Timaleun Paman Kunting. salira mugia dina hal ieu tong dianggo alit mana? Timaleun. Di mana Pandawa dongkap ngajorag ka Astina nungtut dina soal kematian Gatot Kaca. Timaleun. Dina hal ieu sakali di emang nyarita tong dianggo alit mana? tong Ari kitu kasangeman salira kumaha? Bawiros pun emang di mana Pandawa dongkap ka dieu. Tong asa-asa tangtungkeun sakalian kalebet perang di Tegal Kurusetra. Maksud sareng tujuan Paman Kunting. Urang tangtukeun perang Baratayu di Tegal Kurusetra. Paman Kunting Timalan salira nangtoskeun perang Bratayuda perang Jayawinangun antara Pandawa jeung Kurawa alatan si Gatot Kaca dipaehan. leres telepat. Ayeuna kedah perang naha naon tanggung jawab salira usik upami nagara Amarta sareng nagara Astina kedah perang Paman. Duh, nah ari nguping-nguping perang kitu teh jocot-jocot we tur mang teh. denya ngadeg-deg Nah kumaha kasangeman Ki Adi? Kumaha kasangeman Paman Kunting? Dina raga mayunan perang sinareng para Pandawa tong dianggok alit mana angge. Bawiros pun emang kanggo naon di negara Astina kiwari balatak para tamtama wiratama. Allah Lamun urang ngagaji para tamtama ieu ngan sakadar ngagaji buta. Keur naon urang meh hampir unggal tahun ngalantik para pamuda dijadikeun bala tamtama di negara Astina ieu. Leres Cenah eta bilih kakirangan para tamtama matak naon Bawiros pun emang anu geus parangsiun di geroan deui supaya arasup deui jadi tamtama wiratama di negara Astina. Tah sakitu. Tubat leres pisan Paman Kunting yakin da puguh unga taun ngalantik para prajurit. Unga bulan nyatana pabalatakna para pemuda dina waktu ayeuna usik upami perang teh mah yakin seueur da alat-alat kangge perang henteu kirang. Ananging kaula dina sandi nah kinten-kintena salira Paman Kunting leres-leres ieu teh sanggup pikeun ngancurkeun Pandawa. Paman. Wah. Cobi. Dina leresan ieu angge. Leres Tong disebutkeun emang selaku papatih di ieu nagara lamun teu dibarengan ku rasa tanggung jawab jeung kapentingan nagara bangsa katut agamana. nampi nuhun upami kitu masarana. Paman Kunting. Iya Mang Angger. Oh Paman Kumbayana. Iya Mang. Dina leresan di
nah satuju upami ieu negara astina nyatana upami perang sareng urang-urang Pandawa satujuan Paman Kumbayana kumaha Ki Adi perang wae teh tangtukeun we perang ieu masa kalian kagok Jadikeun nya. jadikeun kumaha Paman Kumbayana bawi raos pun mang dina waktu ayeuna sae mang disuhunkeun pandangan ti Salira jeung Anger nanging paralun maklum anu kasuhun hampura anu ditedak ninggalih nu dipamrih da puguh tiwu kacongo-congon aku amis puhuna parantos gamos kitu pangapunten sanes istilahna nog mapatahan ka hayam nitah ngojae kameri da puguh mangge sami jalmi bodoh balelo teu aya kanya nanging goreng patut segupami dina waktu ayeuna mang teu tiasa ngawal goreng patut atuh Awan kasebatna tuh. goreng kasebatna ayeuna hiji kolot disuhunkeun panangan teu tiasa ngawaler nanging da moal patos-patos Salira jeung Anger jadi pamimpin negeri jadi kepala negara upami teu diserangan ku rasa kawaspadaan sareng kapermana tinggalan tapi da puguh mang oge apal yen urang sadayana teh manusia anu teu cicing dina hiji martabat leus paman timbaleun tak kitu panuhun sakali deui ulah jadi benuk ulah jadi rengating penggalih panangan ti Ki Adi Sakuni memang teu kitu-kitu asan mah lain oge patih ngayakeun kasanggupan perang alus kitu kuduna patih sae teh Ki Adi panangan teh sae nuhun eta isa pamadegan saidolohi mah nuhun samohun mung aya nanging nangingna kumaha cik dupi nangingna kumaha Paman sobi kumaha ieu perang sateu asana urang nangtoskeun naon rupiah maksad sareng tujuan urang teh sasat kedah nganyang ka poe pageto kedah naropong poe pageto teh kumaha kayaanana jadi urang teh kedah ninggal heula akibat buntut ye pijadieunana der teh ayeuna perang jelegur perang antara Panawa sareng Kurawa anu perang teh anu menang jadi ruhak anu eleh jadi lebu aduh mana untungna perang jelegur ayeuna perang nah Salira jeung Anger hiji pamimpin negeri hiji kepala negara bakal tega di ieu negara bakal loba budak yatim bakal loba anak bakal loba jelema anu alut-alutan neangan tempat anu aman dilantarankeun ieu negara dipake perang Dipake lapangan ya kulan. tuh timbalan lerek ancurna wala dia bala tamtama pabalatakna wala dia bala tentara Halo. Geraweta emutkeun sabaraha juta miliar pirugieunana sugupami perang Duh iya jeung tibatan eta duit biaya dipake perang mending pake ngawangun Melaur loba geus ruksak eta bangunan teh milaur loba sasak anu rungkad nya jalan-jalan anu geus garoreng deui amoeng gawir anu lalongsor sakola dina waktu ayeuna can anggeus kabeh teu geuning ari Ki Adi mah masihan panangan kitu teh wajar dapati mah kitu kuduna saran atuh tuh timbalan Paman Kumbayana leres tadi narasan dia jadi akibatna perang heula tingali akibatna Panawa jeung Kurawa murid mang dordar ayeuna para seha murid jeung murid mang kababawa kolot pasti bakal kababawa hade ku hadena goreng ku gorengna anu jadi anak teh kolot bakal kabawa teu geuning kitu teh pada sep timbalan Paman Kumbayana dupi maksud Anger teh kumaha atuh ieu teh nu jelas
maksad Mas supaya si Gatot Kaca ulah boga anak sabab numutkeun ganam ramo yen anak incu si Gatot Kaca anu bakal ngaruksak kana turunan ieu negara di negara Astina. Nah, atuh make jeung perang sagala. Kita ari-arinya. Kata ari teu ari karugi-rugi. Da ari Ki Adi mah pati sakuni IQ na jongkok. Andana teh IQ. Nya. Ulah sok kitu ika batur teh make jeung IQ na jongkok. Ada jeung nyana atuh hayo dar make dia ditah perang. Salira nama dasar nya kitu kaasup kana istilah jelma kecing burih eueuh kawani. Lain eueuh kawani. Ieu kumaha jeung ngajang kangeun. Bisa Mang Jai. Kita cari ai soal geut mam. Lain ge disebut resi atuh. Percaya. Ahli timbalan pama. Sok jeung urang mana gelut. Dek jeung saha diadukeun anak jeung Iin? Jeung Jai. Jeung Jai. Jeung operator. Sok masieun. Sok. Nya oge manggeus kolot ieu. Marukana. Ieu leungeun nepi ka mangrengke sabelah teh balasnya ka tasbe. Ulah ora. Soal gelut mah komayana mah. Dek uli naon, dek cimane, dek cikalong, dek cikopi. Gitu. Ayeuna mah kieu supados caina herang laukna beunang. Tah, kumaha tah sarana? Kumaha paman? Urang teh kedah ningal heula sikon. Naon tah sikon eta? Sikon situasi and condition. Aduh, beres. Gitu. Naon cing sakali deui Kang Tua. Sikon Sikon teh hartosna situasi and condition. situasi and Condition. oh laras. Kurung kayaan. Tuh, nu mata kudu daek gaul oge kitu Ki Adi. Kudu ka pasamoan atuh min. Kudu masamoan atuh imang ngulu kutek we atuh da. Ai sugan teh pihartosna teh beuleum peuyeum kitu kadinya. Ai beuleum peuyeum mah gudeg atuh nu kitu. Ari kudu manyakit nu sok disamaraan make tarasi gini kan. Ah geus ya Ki Adi aing geus ah. Nya. Nu kitu mah sate. Nu kitu mah dol-dol. Nya. Leres tah. Kumaha paman supados caina herang laukna meunang mah gampang pisan si Gatot Kaca paeh. Tapi di paehanana ulah kurang. Usaha Kaya sepuh mah ieu tah. ayeuna di negara Amarta teh geus aya beja cenah Arjuna teh leungit. Ku leungitna Arjuna tadi dia urang jieun kasempetan dina jero kasempitan. Tah geuning lolongkrang aya. Kitu Ki Adi politik Adi ye. Laras. Timbeuleun leres paman. Arjuna eueuh di negara Amarta urang jieun kasempetan. Timbeuleun Anger Prabu Batara Raksadewa di dieu wayahna kedah didamel nya. Sae paman timbeuleun. Dupicara sareng katangtosan. Dupicara sareng katangtosan anak kumaha Kang Tua kumaha cara jeung katangtona pikeun mereskan pasualan ieu? Ieu. Ayeuna Anger Prabu Batara kudu malih warni ngajadikeun Arjuna. Iya pada saat ieu. Dangukeun Ki Adi. Laras. Timbeuleun. Saparantosna Anger Batara Raksadewa ngajadikeun Arjuna emang dek mios ka melajang tengah. Dari melajang tengah teh di Amarta teh ayeuna teh jelema teh keur tungteng ka itu ka dieu neangan Arjuna. Tak mang dong ka itu teh ngabejakeun ceuk mang teh meureun Arjuna teh aya di leuweung. Tenang gitu. Arjuna teh keur aya di leuweung keur tapa neangan pangarti. Tuh. Timbeuleun neangan pangarti nyuksruk ilmu ngotek tak pangabisa. Nyaeta neangan ilmu saja tining hurip ilmu saja tining hirup. Ayeuna teh geus kapanggih malahanan ieu ilmu teh rek diwiridkeun ka Gatot Kaca. Nah make suri.
eta we make jengseng wa aya keneh eta. Kolot atuh. Gitu. Gitu carana. Arjuna teh aya di leuweung. Tayeuna teh rek ngawiridkeun ilmu ka Gatotkaca. Tah saparantosna dugi ka leuweung ka payuneun salira jeung anger anu parantos malih warni ngajadikeun Arjuna. Olo bajuna. Sabab si Gatotkaca teh boga baju kere Antakusuma. Nah, iteh kumaha iteh? Ha kere. Kere panginten. Ha meureun. Gitu. Lagu deng-deng nah. Jadi boga baju deng-deng Antakusuma kere Antakusuma. Ieu mah. Si make pinya. Itu. Tah saparantosna si Gatotkaca tepi bajuna ka Allah kitu ngawirikeun ilmu sajatining urip teh ieu teh kudu dilaan baju kudu sela ngutur. Tah saparantosna si Gatotkaca geus naon buligir tojoskeun senjata konta tah ayeuna urang nyamper heula ka Awangga ka Anger di Patikarma. Sanes di Patikarma atuh sakaruk-sakaran batur eta teh. Ai kitu di pati naon atuh? Di Patikarna Panginten mah eka harti mah eta keneh meureun. Nya. Tuh. Timbalan urang nginjem kontana nginjem keur ubar mah kitu. Segala nginjem make. Sabab mang oge nguping yen pianteunana si Gatotkaca teh lintang ti ku eta. Ka Anger ngajadikeun Arjuna. Kaulah paman salira. Timbalan paman kumbayana. Tah. Pangih jeung Gatotkaca lan bajuna gojojos paehan. Cenah meureun saha nu maehan? Arjuna. Ger kabejakeun di nagara Amarta Gatotkaca pae Gatotkaca pae. Kusaha. Di mana? Tukang suuk bujrut. Tukang sete racet. Tukang mie ngerawi. Tukang baso norweco. Tukang kiridit numpak bemo. Anu tukang teka temong. Gitu. Kusaha cenah meureun paehna ku Arjuna. Tuh, paehna Gatotkaca ku Arjuna naon katudinganana urang? Pan mulus ya. Pingah amat watasuta. Pingah amat watasuta. Pingahna ka giri-giri laki tenira ya. Midanget ingkang midanget Pagjati nemenan paman Kumbayana nuhun pisan kitu carana. Ya. Sae pisan eta pandangan. Sae leres. Gitu Ki Adi. Nuhun. Nganuhun wungkul. Nah, masih tuluyan segala rupa. Dipengker ke mosan aya. Tadi geus di amplop. Daya sanes lintang di kitu jalan atuh da ceuk mau ge. Teori itu teh. Tuh gitu Ki Adi jeung tibatan urang kudu perang mah anggur ngajukeun proposal. Kamu biaya. Ieun proposal kieu carana. Nya. Eken we teh proyek. Sakitueun. Leres. Nuhun atuh sae kaula dina waktos ayeuna bade malih warni ngajadikeun Arjuna. Eta di mana-mana datang ka hareupeun kaula meureun kaula teh ngolo kudu ngalaan bajuna heula. Ngan kaula rek naroskeun naon pangna si Gatotkaca kudu dilaan heula bajuna. Cobi saurkeun paman Kumbayana paman. Si Gatotkaca make baju kere Antakusuma teh. Eta teh awakna teh aya istilah orangna ingkang brajakang tumama. Dupi hartosna Naon eta teh hartosna Kang Tua? Hartina orangna Kang Braja ingkang tumama. Leres. Moal aya pakarang nu bakal teurak ka si Gatotkaca. Uluh. Tah di mana-mana baju geus dibuka, tadi dinya teurak, nya eta jos sepaehan. Tong asa-asa toh. Tong asa deui. Pangi jeung si Gatotkaca gojojos. Digojo. Kajen teuing di jalan papangi gojojos. Timbalan nuhun paman Kumbayana
sabaraha pibiaya anak salira pikeun mah itu tuh gini ya ki adi teh kudu menta pan temongnya nya yo temonge perijikieun Aya ngalawan. lalawara itu bade ki adi ngiring ka mang Pokoknya masa 10% we. beres insyaallah Wirpendra Inggih. barang aya dina simawasana nyatana gunem catur di keraton Gajah Hoya sorak kenal dia ada tayo ada tayo Tamu. Gimana tamu ya tamu? naon ya Rasyad Aya tamu. aya tamu batur tamu cenah ki adi Aya tamu saha teh? duka ulah kaget sidana ya aing ti Manura olah ulu geuningan itu teraka Prabu Baladewa ti Manura saharai Kakang Baladewa aya patula patali naon sareng salira eta teh lanceuk kaula lanceuk tipun bojo ari bojo kaula teh Banowati kagungan raka nyatana Acek Erawati ari Acek Erawati teh ditikah ku Baladewa jadi dahuan dahu teh kanya teh Nah itu. nya ki adi anger Prabu Baladewa jep panuhun ka sadayana ki adi Leres. nya pe bibir heulangan Leres. nya pe bibir Pada bibir tah. lamun ayeuna anger Baladewa apaleun karena maksud jeung tujuan urang bahaya soal dek maehan sikot kaca rusiahkeun Leres. pokona riungan di dieu teh kitu keur ningkatkeun pangbangunan di negara gitu we ulah kaget sudana ya aing teu pinu damel mangalingih Raka Prabu Baladewa Tetang nirari kongkongan sewu pada manggolengan Mangurang ulah kaget ya aing teu pinu damel kaula nu ngahaturkeun haturan rawuh kohonyeuk panjenengan Raka Prabu ti Manura non haturan rawuh saderek wilujeng sumping anget Don. Aturan angge Paman Kuning timalan. non Nuhun. aya pikir sawi naon ieu teh Aya pikir saeunaon ieu teh purwana paratos dongkap ka dieu. Kilanan, tenang. Aya naon Raka Prabu? Ngahaja we aing datang ari. Aduh, boa ki adi. Nya eta rada beda kana hate ayeuna. Oh, jangan hate ya. Disit sabadaret gatiraran sangi Munggu jami anu lampir lampang make tepat tertib Munyak rahasia rikir tapi tiang kekasih
yang opa Gerjayati rek bela ulah kapal ngabela mah adedi Ari tahu. ngabela ka lemah cai rek bela ulah kapal ngabela ka lemah cai mangi ngabela mah ka lemah cai Hanalah dibantun telang cantik gimana manis cantik gidi kali deui handeup ku anak dengan nganyenyering diri abdi diri Naonana neng Neni. Kajambi rek ngadon mantun ngahariri bari ngalawi abdi mah alim di kantun alim di kantunkeun tepi alim di mah geuningan kantunkeun bibit siu ari dinu diu mawalau banyitirang Naonana teh. hari singkuk Eta di kumpulan kumaha teh. kalayan pengpulang reka pipikiran sisi sumur ayat tanjung kumaha adedi kumaha